Muga-muga eueun nu asup ka loker kuring. Aneh. Naonnya ieu? Hayu urang tinggali. Hayu. Brangkas. Nya. Lain hiji, tapi aya 3. Kuring nyarankeun tinggali naon nu usina gancang-gancang. Dagoan. Aya nu hurung. Ulah. Dagoan. Barudak, marane geus mawa urang kana tantangan. Jadi kuring nu mimiti muka brangkas kuring. Keren pisan. Kuring menang milkshake Snickers. Tapi kumaha nginum nah. Heroinya tinggal buka we tutupna. Nah kuring tuh kapikir sorangannya. Menam kuring nyoba. Tangtu. Ulah. Ieu mah shake kuring. Jadi kuring nu bakal nginum. Lagian, ieu teh nguna pisan. Nu nguna kieu mah kudu ku kuring diinum nah. Maruk. Ayeuna kuring bakal mbokeun nu nguna ka maneh. Lamun koktail eta nguna pisan, mending dibanjurkeun kana beungeut maneh. Maneh geus ngalakukeun naon? Geus beak. Jeung ieu hartina kuring teu boga nanaon keur diinum ayeuna. Tuh adil. Ayeuna giliran kuring muka brangkas. Lauk? Nah batur menang koktail ari kuring menang lauk. Geuleuh pisan jeung bau. Jauhkeun ti urang. Buru dahar sanyen sausi rohangan bau. Lamun kuring utah, yo salah maneh. Oh, geuleuh pisan. Henteu, kuring tuh bisa ngadahar sakabe laukna, tapi maneh kudu. Heuk bae. Wah. Kuring hayang utah ningalina oge. Geuleuh pisan. Nah maneh nitah kuring ngadahar ieu. Leungitkeun hal pikasieun ieu ti kuring. Nah maneh sauri, mending buru buka brangkas maneh. Kuring satuju. Geus waktuna. Ngan sakieu hiji permen Skittles. Jadi pasti nguna pisan. Permen biasa? Aneh. Wah. Maneh kunaon? Barudak. Sigana kuring boga mania Skittles. Kuring geus ngimpi hayang geringku yeuh ti keur leutik keneh. Keren. Ayeuna kuring boga permen nu teu aya tungtungan awak kuring. Menang kuring nyoba oge. Tangtu. Ngeunah. Kate hayang hiji. Henteu geuleuh. Keren. Ieu bener-bener hiji-hijina panyakit anu keren. Kate, maneh hayang nyoba oge? Ieu embung pikasiuneun pisan. Oke, dina babak kadua, kuring bakal muka brangkas anu kahiji. Kejutan pisan, kuring acan pernah boga popit saloba ieu samemehna. Salian ti eta mahiwal pisan, ieu teh permen jelly. Barudak marane kungsi ningali ieu? Henteu, nah ngunah? Tangtu, ieu bener-bener ngunah pisan. Kuring hayang ngadahar unggal popit gancang-gancang. Oh, enya tinggali weh. Enya hayang langsung dihuapkeun. Kuring rasa Kate mau kabeuratan lamun urang sautikna nyokot sacomot tina popitna nu nyesa. Kuring rasa manena moal kabeuratan. Henteu kuring kabeuratan. Tong boga pikiran keur nyabak oge. Yeu kabeh boga kuring. Oke. Kuring bakal ningali naon nu aya di kuring. Kuring ngarepkeun kuring teu nyaho eta. Kuring leuwih sieun ku cacing tibatan naon wae di dunya yeu. Nah kuring dihukum kieu. Maneh, nah kuring dihukum kieu. Lungitkeun hal pikasiuneun ieu ti kuring punten. Tepat pisan, boga ide alus. Vacuum cleaner lutik bakal nyalametkeun Kate. Oh, untung weh. Oh, henteu, aya hiji cacing nu acan lungit. Di mana? Nu mana? Katuhuluhureun biwir. Oh, kuring bener-bener kaliwat hiji. Tapi tenan naon? Kate, leupaskeun vacuum cleanerna. Tong diciuman wae. Tugas kuring geus beres. Hebat pisan kuring. Wah.
Kate, maneh kudu ningali biwir maneh siga bangkong ayuna. Jeung nyung serikeun masalah batur teh teu hade. Kusabab kitu maneh kudu ngabeakeun cacingna. Maneh gus ngalakukeun naon? Pikasiuneun pisan jauhkeun eta. Oh. Enya, mending tinggalin naon nungguan maneh di brankas. Jadi kuring bakal ningali. Wow, aya sababaraha jenis ramuan di dieu. Kuring ngarepkeun ieu bakal ngajantenkeun kuring awe anu paling gelis di dunya. Perasaan anu aneh pisan. Oh, naon nu kajadian ka kuring? Tulungan kuring. Oh, kuring lutik pisan. Tarik kuring ka luhur, punten. Here we go! Lucu pisan. Kuringan hayang ngusapan orok ieu. Oh, wow. Ayuna kuring jadi awe panglutikna di bumi. Ieu boga kauntunganana. Contona, ayuna popit Kate jadi trampolin biasa. Oh, manena lucu pisan. Kuringan hayang nyabak manena. Aduh, nyeri. Tingali naon nu geus maneh lakukeun kana ramo kuring? Manena kudu mayar keur ieu. Geus we. Kate, maneh hayang ningali budak lutik gelut cim cacing oge kan? Kuring rasa ieu seru pisan. Hayu. Julie, urang percaya ka maneh? Kuring ngarepkeun manena bakal salamet. Enya, benangkeun. Enya. Julie, nu panghebatna menang deui. Julie, wilujeng. Eta keren pisan. Barudak, ieu kabeh berkat rojongan maraneh. Naon nu nungguan kuring ayuna? Oh, henteu. Kuring bener-bener hayang ngadahar daging atah. Barudak hampura, tapi ieu mah kaleuweuhi. Aya piring keur maneh jeung wilujeng tuang. Maneh kasar pisan. Ieu mah lain daging, tapi karet asli. Tuh bisa digegel-gegel acan. Geus kuring geus cukup. Here we go! Peso jeung garpu kudu mantuan maneh. Jadi dahar we. Oh, sigana kuring rada kaleuweuhi. Ayuna kuring teu bisa ngadahar piring oge. Oke, jalma-jalma boga ide keur ngagoreng kuring kusabab aya alesanana. Tuh asup akal ngadaharna atah. Sawap oge nyieun kuring mules. Kuring moal sanggup deui. Julie, mending maneh buka brankas maneh. Oke, hayu urang tingali. Jeung tongkat sihir misterius ieu nungguan kuring di dieu. Wow, kuring penasaran mantra naon nu bisa dilakukan ku ieu. Jeung kumaha kuring bisa nyaon-naon nu dilakukan ku tongkat eta. Maneh tinggal muterkeunana we. Kuring digegel. Ieu nu kuring pelajari. Maneh hampir ngaduruk kuring. Tinggali naon nu geus maneh lakukeun. Nah maneh teu era ngaduruk barang batur. Eta mah tongkatna hungkul lain kuring. Oh. Ieu oge siap nganyinyeri kuring. Hayu urang simpen dina meja saat san urang kabeh kaduruk. Kate, geus waktuna maneh muka brankas. Eta bener pisan, kuring teu sabar hayang nyaon-naon nu aya di jero. Jeung di jero aya nu ngeunah. Hayu urang cobaan es krim nu ngeunah ieu. Tong nyabak. Kuringan menang sember jeung es krimna oge teu loba di dieu. Jadi ieu boga kuring. Sendok siga kieu mah jelas teu cocok keur dahar. Butuh nu leuwih gede. Ayuna hayu urang mimitian. Ieu nu leuwih keren tibatan es krim dina poe usum panas nu panas. Hayu urang sautikna ngaletak eta. Henteu, asupkeun deui letah maraneh kana sunggut. Maruk. Kate, naon nu kajadian ka maneh? Manehna rada kaku. Enya, kuring nyaho kumaha carana nyelametkeun manehna tina katirisan total. Tongkatna bakal mantuan. Thank you. Barudak nuhun pisan. Lamun ewe maraneh kuring bakal beku salawasna. Ari ayeuna mah kuringan saukur kaduruk. Euran. Ieu kasempetan gede keur masak sesa daging. Tibatan kokotor atah, kuring bakal ngadahar kebab nu ngeunah. Kuring kakara ngarasa lapar. Kate, leungeun maneh nu kaduruk geus nyalametkeun kuring. Ngeunah. Kuring masak daging nu bener-bener ngeunah. Jeung nuhun Kate.
Geus waktuna keur nyaho naon nu nungguan kuring Ayuna. Wow, Nutella dipika resep ku sarerea, jeung kuring oge teu iwal. Hei, tinggali naon nu geus maneh lakukeun. Teu aya masalah, kuring bakal ngomean Ayuna. Oh, nyeri. Urang nyebarkeun tutupna. Kuring moal ngalakukeunana deui. Ayuna kuringan bakal ngadahar Nutella nu ngeunah. Julie, maneh teu bisa ngimpi oge ngeunaan pasta coklat. Jeung kuring geus hasil nyoba eta, maruk pisan sarerea teh. Tapi sabenerna kuring oge teu meunang sates oge. Alus pisan. Oh, barudak kuring boga masalah. Leungeun kuring nyangkut dina toples. Tulungan kuring ngaluarkeunana. Oke. Naon nu moal dilakukeun keur babaturan, sanajan urang maruk pisan. Hayu gerakeun. Tinggal sutik deui. Akhirna. Oh, aya keneh sababaraha pasta dina toples, khusus keur urang. Nuhun pisan keur bantuanana. Kuring pikir kuring kudu indit jeung toples dina leungeun kuring. Oh, aya deui. Kate, giliran maneh muka brankas. Ambuna tengenah. Oh, henteu. Sapotong keju, nu geuleuh jeung bau pisan nungguan kuring di jero. Barudak, ieu di luar kakuatan kuring. Kuring pikir Julie jeung kuring bakal mantuan maneh. Tangtu, urang bakal mantuan maneh ngasupkeun keju kana sungut maneh. Kuring ngarasa tengenah awak. Barudak, eta geuleuh pisan. Kuring ampir utah. Julie, naon nu aya dina brankas maneh? Kuring oge hayang pisan nyaho. Oh, urang akhirna bebas. Baradai sok rame jeung metot, jadi pastikeun keur ngalanggan jeung pile luleuyan.